Ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus, hate leuleus. Ya Quran. Mulailah orang manfaatkan waktu orang keadaan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tah mah geus maklum jasa tah mah memeh sare teh urang maca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك علم الغيب شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca ta memeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing bae di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakan dia kan itu ye cakir aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kaduana bilatung jeung cacing nu endeup ka nyana kunyana dikoe bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nyana geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu atuh teu nyambung Gusti neilah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamala tu ayat ieu dina majmu mantak dipuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang saya teh talar manggeus ngalawuduh heula langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha Quran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah mah geus lupa darata, geus teu inget naon. Teh Abu Jahal naromongnya di tempat perkumpulan manehanana, hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nadhr bin Haris, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Sabiah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, 7 Umayyah bin Khalaf, 8 Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu deuk ngaharu ka Kangjeng Nabi, anu paling nentang ka Kangjeng Nabi. Nyana ngarobrol tah nu 8 sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an. Engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador, iya Aba Kutaibah ma ya gulu Muhammad, naon sih eta nu sok dibaca-baca ku Muhammad, naon eta ma adri ma ya gulu. Cak jana ayo teh naon teh menusuk diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya nama kunyam kenyom biwir rek kunyam kenyom nya nama ngan saukur dongeng-dongeng nu baraheula. Ya kitu Muhammad mah ku aing didengekeun anak dongeng nu baraheula kumaha nya nama teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam, ngadongengkeun Idris, ngadongengkeun Nuh, ngadongengkeun Sulaiman, Daud, Isa, Musa kabeh. Jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun ta kunyana. Jakos itu mah kitabna. Tapi nya eta bisa kos itu nang di mana? Aing puyeng nya nya teh. Di mana meureun teh Muhammad sanu ngabejaannya. Atuh eta pan maksudna caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat dina Injil dibaca ku urang. Ya teu sabaraha apa eta mu aya kabeh. Ti mimiti kejadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nya saatan nu ngabejaan. Bingung bu itu bisaan gitu tuh Muhammad budak kamari ieu heran aing mah jangan dahar uyahna mah heulan urangnya sok juga uya-uya atuh teh jangan garobrol bae kos gitu tah jol be Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing batur sia sok tararomong kos karah itu bae geus saya itu percaya ulah sok haju diperdalam aing ge pugu-puyeng cak Abu Jahal aing ge sok adengekeun ta Quran seberapa bagus eta teu hiji bahasana tertata rapi, kadua maknana jaku bagus teh katilu geus bubar cak Abu Jahal ke iman sia aing blon sia geus bubar ke urang kumpul deui geus ke bola lubar ke ngadengekeun deui bagus saja. Amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus amma yatasaalun tina naon engke jelema nararanya anin nabail azim naranya engke tentang berita-berita nu agung alladzi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu ke sayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyara tas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa ku ge katalar keneh cekena sapotong bae mah tah ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua aing tas ngadengekeun naon sia ngadengekeun naon
aing ngadaikeun ita wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra ngeunaheun eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakan malaikat nazi'ati gharqa oi malaikat anu sarem wasabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus fal mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya jol benador aing eta gadengkeun ngadaikeun naon tuh abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra terus jabar agus dia eta Muhammad gas bubar cek Abu Jahal terus sok diperdalam dan bahal geus kitu mah tuh sia ke ariman deui ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad nya siap cak kabehan teh tapi kan Quran mah bagus baik jadi jadage sarua ka Al-Quran teh tah jadage atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos teu nyaho naon tuh pinter masyaallah kayak ngarobrol deui jadi kitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun datah ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun ka Al-Qur'an ngadengekeun ge eta nyata tercengang eta berita-berita nyanyana nang di mana ai diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad ndek ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing ngeunuh teh nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah tuh atuh heuh cak Abu Sufyan sanu teh nyaho mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikat teh turunlah ka aing ka Muhammad sih tapi eta kurang mun didengekeun geus tamiun Al-Qur'an nya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad masorana ngeunaheun haji eta bahasa-bahasana emang ge jadi diaralem tah geus ulah loba omong sia tuh karena itu deh iyalah kupar-kupar maka teh kos karena itu mentak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup alayabhum wal maham kana Al-Qur'an hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun dengan sakadar geugeyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupan hatena soteh Allah manutupan celina soteh lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab karena tutup-tutup na hate tutup-tutup na ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah hatena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae eta tah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Makkah teh aya kupar
aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula tena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga teu muka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nya nama paham Al-Qur'an bahkan wa fi adzalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillah ya rabbil alamin nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an sebalik eueuh deui Al-Qur'an sasaminggu sakali bae geus ngadengekeun Al-Qur'an geus pala yasmaunahu sima qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang ngadengekeun teh seperti angin lalu bae padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah eta kupar mah baheula hampir teu beda jeung urang kuari Quran didengekeun tapi dipahami henteu dipahami kurang ala kadar doang setelah paham teu dipake buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu keur carita atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nya make Al-Qur'an ja pamarentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an di luhur teu make masyarakat lagi teu make sarua mabok ambalaya zina terus bae judi terus bae ieu hukum Al-Qur'an dek dikamanakeun coba urang sakadar panggil Muammar sabar duit si Muammar teh sabar duit ayo 3 juta 5 juta panggil 10 juta panggil dengekeun oh nya ngeunah luar biasanya ngedengek-dengeknya nangan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah cak Muammar teh ai prak teh beres bulu dan jararina eta pan tadi tata wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina tapi hukum dek di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mamaca geus cara baca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh beureun sabulan sakali tamat sajuz teh sakedeung jasa lamun urang macana lancar mangan sakadar 15 menit tarolah beusi patekrok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga kolot sajam 24 jam sapoe sapeting maknya henteu bisa sajam macan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah nggak geter-geter jana ulah nggak geter sia sabaraha umur sia 70 potong masa balik sabaraha 70 cokot 15 itu malaikat bae itu sia kaing aduh Gusti Allah 55 sabaraha kali tamat salilah hirup sia Quran ayo Quran sabaraha juz kabehna pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Rud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun jaka surat Al-Qur'an Masya Allah pemain Inggris paling hebat sasya nyahoan kanu kos kadar itu menyahoan luar biasa riwayat bola nyahoan ti mimiti si Pele datang ka si Pelu nyahoan kabeh luar biasa tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Quran di televisi sia sabaraha jam di televisi sabaraha jam sia
dijejeleh engke urang. Masya Allah, mumpung kuari urang can paeh gas balik gaji Quran cekal cekal baik guys. Cak majikan di kawana ka haji mau Quran lo ngomong sia aing deuk ieu ya aing resep Quran ya cek kiai ge baca tuh teu kabaca cek kieu mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngagebleg ayeuna le simba caang tah mah sial jasa cek majikan ka haji tolol ka Quran mah geus ngagebleg aya kabujur masih kene nyata nyawa aing jadi kieu ye hirup. Ka kula kumaha jelasan teu urang geus siaga kurang jelas. Aduh aya teh mah urang Subang teh ku jelas tambah jeung urang Lampung Putih sanajan meureun sok marah bae aing resep ka marahna puguh tuh eta kos kitu urang bakal disidang ya Allah ya Rabb. Tidak ada yang Al-Quran dina kitab Taurat ayat bahasa kiai ya abdi amat tastahi minni wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu 'anil tariq wa taqudu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh wa li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabburuh harfan harfan wa tudabbiruhu harfan harfan hatta la yafutaka minhu syai'un dina kitab Taurat teh aya seperti eta biartiana wahai hamba kaula apakah anjeun teu izin ka kaula datang ka anjeun surat di sebagian dulur anjeun surat di babaturan anjeun surat di kanu make kacita ku anjeun anjeun kabeneran keur aya di jalan lempang patadilu anu tarik anjeun minggir heula watak udu diuk heula dek maca surat eta watakrauhu jeung anjeun maca watudabiru harpan-harpan sahuruf-sahuruf eueuh nu kaliwat hatta la yuputaka binhu syai'un manitaliti luar biasa wa hadza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjeun ieu kitab anzalkum fasaltu laka minal qaul kaula neuleukeun ka anjeun ngajelaskeun ka anjeun tina ucapan-ucapan wa kam karartu alaik fihi litatammala tulahu wa ardahu summa anta muridun ahnu sababaraha kali ku aing supaya dipikir gede jeung panjangna jeung jerona tapi summa anta muridun anhu kunaon anjeun ngabalir tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nu rata coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urangkeun nu sederhana urang keur lempang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya ieu Junaid aya naon ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan cek Junaid din kasih sila kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ezana ka negara ka mana ka nu mawana kula mah jadi negara ka sudah kek itu tunggu ya rokok teh oh ya ongkos saya boh dikieun 100 ribuan yeuh aya nu jokot 10.000 tah gaya pengusaha teh kos gitu pengusaha pelit teh kos gitu 100 200 10 ya sial satu bawa surat tek ugal ledeg cek Junaid teh din kasih sila kasih baca orang baca heula surat neangan coba tempat anu ngeunaheun tempat nu ngeunaheun ulah di dieu di mah loba nu liwat tentrem baca berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki ini mah kamang-mang
datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rincik-rincik hujan, dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandungan. Tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi jasa diserangan hehehe nganti paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Siap pernah di suratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga macan lagi unekal liwat saya tiga can. Andai kata ayat suara-suara nu ngaganggu, pasti suara nu ngaganggu eta hei bandeng sia disentak ku sia. Andai kata rada poek, pasti meuli baterai heura sorotan ku sia. Kusu jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkan jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua bae bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu maca surat ti kabogoh sia? Pernah sia teh ieu bener-bener luar biasa nganaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an, sakumaha memahami bahasa kabogoh sia? Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabaraha kali maca Quran sapoe? Sabar aja. Pernah teu di suratan ku babaturan? Pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat oh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan. Kula di suratan ku ti Bandung cek jenna teh ya di dalam suratna tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan eta sia husu jasa lain husu deui. Woh di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu aya nu kaliwat tah eta teh atawa surat di atasan ka bawahan atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge husu jasa resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Aju sia baca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante haji henteu osok dibaca cara boga Qur'ana leungit. Tadi dibandingkan ke orang surat di kabogoh, surat di rekan usaha, surat di atasan, husu luar biasa macana. Padahal hanya sakit keuntungan dunia, tapi Al-Quran lu bakal jadi keuntungan akhirat. Teu pernah didele-dele acan. Andai kata didele salah makrotna, andai kata geus bener teu husu deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun deuk kitu-kitu coba di akhirat ada kumaha minta tulung ka saha. Nah nu mantak gunakeun coba sesahirup kuari nu geus umur 60 tahun geus ulah keluar-luar di kamar bae. Ya ulah keluar-luar aing mah deuk di kamar bae. Bebeja ka anakna, abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung nu anyar. Tah baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. Cenah hese jasa janeanganana anu aya kula mah teu pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya mantak naon atuh selangkeun waktu atau guruna datangkeun ka imah dan kadetat kunaon maji baheula malah baji dor ieu lah ngaku bae hayu hajang bisa maca Quran udah daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan pernah aja bisa maca Quran mamang mah kudu ti Iqra lah tuh mang maji geus pokona mah bayaran sabaraha jago tuh sia masuk aju bayaran gitu sabaraha itu bayaranna cek usapan ku ge boga anak pemajikan ku karena Allah bae oh angel ka bisa karena
sebab gulana teu giat. Aduh aing nangan ustaz karena Allah bae di mana ieu ustaz mal manggih Pak Haji karena Allah mah mal manggih ku mah. Tuh geus pasti ni kos kitu bae. Tajaga satu siap angka naiknya tuh mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10. Lamun bebeneran macana mudha'afah ditikal-tikal bisa bimiatin 700 derajat. Aki-aki nu kakarak ngaji alif bahas sing ade bae sing ade guruna artina guruna teh ulah nu suing namun nu suing alif engke kan Pak Haji alif nih alif atuh alif nih alif sia alif aing si ade guruna tah iya mulai Pak Haji alif bata sajim terus eta hiji huruf 10 datang ke khusu dibayar 700 datang ke bisa Masya Allah luar biasa pintu sorga terbuka bidadari geus dia Haji Junaid Allah karim gas aing mal nonton TV aing endek ngagunakeun waktu aing ngamangpaatkeun waktu aing jati leuletik aing nonton TV bae ja kos kieu keneh aing dek ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 tahun deui aing paeh aing asal boga ridho Gusti bae los TV yang siapa ka anakna dan tianu bagus ka dieu Pak abah sepeleng da naon ieu abah bikin ke anakna yang siapa mah kunaon emang loba etaan rumek cek gana tata loba sireuman abah mah yang jelas ya abah kos giam teh aing lalagaan los yang sia moal aing moal ngadengikeun radio moal ngadengikeun TV aing maca Quran 3 tahun deui aing mun galibna 3 tahun deui paeh aing rugi can bisa maca Quran tah eta Ki Haji pohara jasa tah make pohara jasa tamangis istimewa bae ta make Haji nu geus nokos kitu Masya Allah engke lamun di sidang Haji Junaid ayo ya Pak berapa umur genep 3 Pak barakali ya maca Quran tamat da sapoe teu pernah pangan di akhir kula ieu bodoh haju kula ngayanan kitu ngaranna ngundang guru saha guruna aya Salim lim sia guruna dibayar ai jangjingna nabi bayar ka dia da henteu guys bener ya geus datang ka mana alhamdulillah bisa maca Quran jadi kula kuari maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mat deuleu bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio kula mah ngahaja bae maca Quran bae tah 3 tahun kula maca Quran Masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor jalan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh aku baca Quran 3 tahun tobat bebeneran guys sorga ya Allah ya Rabbi aya deui bahasa kieu ya abdi hei hamba kaula cak Gusti Allah yaksudu ilaika ba'du ikhwanika وتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل من حديثه أو مات إليه أن كف hei hamba kaula aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun hati anjeun ge luar biasa ngadengekeun kana caritaan-caritaanana andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun teh dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia ku husu-husuna ngobrol jeung dulur sia ku husu-husuna ngobrol jeung babaturan sia wa ana za muqbilun alik hei aing tiapan ngahareup ka anjeun wa muhadditsun laka anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbik tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hati anjeun aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'ala Allahu an dzalik apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia coba eta mun urang di kitu-kitu di akhirat
bandingkan sia waktu kerdatang babaturan sia ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa di rapihan kursi di lapihan meja didieukeun di tempat anu istimewa maneh ngaharepna teh aku seluruh awak maneh wajah maneh disangharepkeun ka babaturan sia hate anjeun ngadengekeun ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana Allah lu kaliwat ade kata anu ngaganggu nu gaganguna kam dihilingkeun kapan ku sia pan aing teh geus kaharep ka sia terus-terusan kok sia teu daek ngahormat ka aing tah sia awas sia ku aing sia apakah aing teh leuwih hina tibatan batur sia mun urang di kitu-kitu jaga engke di akhirat ti kumaha Masya Allah Masya Allah nah iyalah nu mantap coba Al-Quran masih ada urang manggi tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae kunaon eta Al-Quran sing hade besi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran Allah maha uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat luhur Quran mah teu meunang ditendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui Quran mah teu meunang ditumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna ditumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang komo ku majalah-majalah lain deui Quran mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna ieulah Al-Quranul Karim baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang mantas salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin aya anak da kadanya bah gandeng abah keur maca Quran ya yatim mah ye naon da duit balanja cenah balanja nu aya bae lah di mah di ditu bejakeun ka mancanna nu aya bae abah sia kitu jasa jangan ya duit balanja gegeran الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون jual bae pemajikanana haji kaji ayeuna ulah ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae ulah ngaji bae balanja ye sadaqallahul azim geus acan saayat geus sadaqallahul azim gara-gara sia tah duit balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saayat teh geus aya di TV 2 jam saeta engke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh geus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit aju ka mana hareupeun TV aju anggeus disidang Masya Allah karim sing ada nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur HS aing kerek maca ya Allah ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo ya kari ya Quran mulailah orang manfaatkan waktu orang kadanan ku ditalar baca mun urang nusuk ka mushola aki-aki atau ke masjid Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik
ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tabah memeh sare teh urang maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in fala tatadhakkarun yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ma ta'udun dhalika 'alimul ghaibi wa shahadati al-'azizur rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bana'a khalqal insani min tin thumma ja'ala nasahu min sulalatin ma'in mahin atuh anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah baca tamemeh sare sabalik bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka anggeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing bae di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kelas kitu bejakeun nya ka ditu ye cakir aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kaduana bilatung jeung cacing nu endeup ka nyana kunyana dikoe bilatung maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nya nangis dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta pan sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu atuh teu nyambung Gusti neulah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamala tu ayat iya di majmu mantak dibuat di majmu syarif kita teh supaya dibaca hampang saya tetalar menges ngalawudu heula langsung memeh sare bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atau lain am yaqulu laftarahu cek pamajikan anak kaji ayo kos kitu batu geus kula geus teu make calana ieu buringas deui teh Ki Haji ngadenge teu make calana buringas geus sadaqallahul azim Ki Haji oplong otak batu ngadenge teh pamajikanna ongkot eta ngomong kos kitu deui masyaallah manis sawadak teh camrok
eleh bae padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna eleh padahal urang teh kumaha Quran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah manggeus lupa darata geus teu inget tanaon. Ai urang mah da pamajikan saudara geus ulah kieu we. Tanzilul kitab la raiba fihi. Ambil aku aja muka calana di hari penyana deh. Aduh geus kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun. Allahul azim. Ya Allah ya Karim. Al-Quran baca. Ulah datang ke anak orang besi encan bisaeun maca Quran keuseukeun. Quran siap baca. Ganjaranana nya anaknya bapak. Lain letik-letik ganjaran tes kurang nggak seberapa bulan saya ngaji di usaha tak ayah 5 bulan mah coba dites emang abah bisa atau deket tes gua cak anaknya abah ge hayang bisa maji bah tuh tadi itu ka ustad isin abah tuh dasar abah neraka eleh ku anak baca tes kurang anaknya ya bisa kita datang ke mana bisa ya budak macam makrotnya kuno rapi bikin ada tuh kemana Haji Soka ke Badul Salam atau ke Badul Wase atau ke Deka Ustaz Sodikin atau ke itu ke Banten guys ayo ke Banten guys ya di Banten koplaknya beda bulan tona bulan guys kali itu bikin anak kurang guys ulah dimusabakohkan asal bisa baca maca Quran Masya Allah atuh aing makrotnya rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu atuh geuna nu macan lagi eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana lagi maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boro-boro batur nyana lagi geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Masyaallah bacana ieu wa minhum may yastami'u ilaik. Inna sawarena ku permekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubi makinnah ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan nu mantap ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nanyeun sabab-sabab mengarahkan dinya wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromonglah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami geus nyaho di buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teu aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awwalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikasirieun eta mah ucapan-ucapan pikaaneuheun teh mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kangjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh diantarana Abi Thalib. Setelah teh Ki Abdul Muthalib aki Kangjeng Nabi nu ngurusan Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah ku ari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kangjeng Nabi terus diurus hanjakal teh diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan baik bentuk ngurusanana henteu lalawara lain sederhana bahkan
anu dek ngahancurkeun Kangjeng Nabi nyana jadi kalang dadana, anu dek ngarusak Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi nyana kalang dadana, anu dek ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi milaraan nganjerikeun nyana di hareup kalang dadana. Tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada. Aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana, aya naon ti Abu Sufyan nyana kalang dadana. Ti berbagai kanyeri nyana nu tandang di hareup. Bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib. Tapi teu iman. Masya Allah karim. Rahasia Allah soal iman mah hese jasa. Nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca. Mang cek Kangjeng Nabi. Naon lo? Nu penting imam maca syahadat, percaya ke Allah, percaya ke abdi sebagai Rasul Allah. Geus ku abdi dijamin di akhirat. Abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul, sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi. Endek Abu Jahal Abu Thalib dan endek ditoel ku Abu Jahal. Macem-macem. Udah sok sembarangan syahadat gengsi atuh. Henteu deui. Toel deui ku Kangjeng Nemang. Coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah. Ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat. Allah teh kumaha abdi jang mang mah. Endek baca 2 kalimat syahadat. Cek bujang. Sembarangan sok syahadat na bae. 3 kali kitu. Hos bae. Kangjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman. Tegor ku Gusti Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah nu mere hidayah. Tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus. Merenung Kangjeng Nabi kieu nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak au teu iman. Cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi, anak Nabi Nuh Kan'an darah daging. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Wayah teu dibere hidayah mah henteu bae. Ulah deui kakarak mamang, kakarak Kangjeng Nabi reda. Oh jaheuh. Geus teu bodoh. Nah iyalah turun ayat ieu teh gara-gara emangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi, tapi nyana nyegah. Ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta. Cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad, dihina ulah eta Muhammad teh, dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh, tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui. Jeung eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Dengekeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Ku siap perhatikan mah henteu naon, tapi aya dituturkeun mah ulah. Cek Abu Thalib, masya Allah mahal jasa hidayah. Tak turun ayat ieu. Wa hum yanhauna kafir Mekah di antarana Abu Thalib yanhauna nyarargah ka manusia anu dina iman ka Kangjeng Nabi nuturkeun ka Kangjeng Nabi wayanauna jeung ngajauhan ku par Mekah teh anu ti Kangjeng Nabi ane teu arariman ka Kangjeng Nabi. Wa in teu aya ihulikuna rusakna ku par Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyarargah teh ilaan busaum kecuali ka dirina. Nyana teh iman ka Kangjeng Nabi rusak, nu rusak teh dirina ngan wa ma yasurun. Nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahueun bahwa dirina keur ngarusak. Teu iman ka Kangjeng Nabi nyilakakeun diri. Teu nuturkeun Kangjeng Nabi cilaka dirina.
teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahoan bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah jauh zaman ti Kangjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ya hidayah mahal ya masyaallah nu mantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman gedetan teh ta iman wallah alam botak bota iman dibawa ku iman orang ka dieu teh aju geus datang ka dieu tuh macam-macam kumaha imanna bae aya nu aing mah di tengah bae gede berarti imanna teh aya nu di tangkal Ambon bae rada leutik kumaha imanna aya nu di mobil bae ku ari ngajina lah geus sarua bae cenah ceukna gengsi aing mah kan atuh leutik jasa tah mah imanna aya nu di jauh bae henteu ka dieu di imahna masing-masing bung aing mah ka dinya mah izin ya aing mah kolot ceuk nang di imah bae atuh tah mah kehalagan ku gengsi ngan tetep bae aya imanan masalah sih masalah tabak ukur ku sorangan bae ukur ku sorangan jangan di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ya kan anu keluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas deuk di tengah bae mah nyepaeh cenah di tengah aya nu kitu bae teu nekat meureun teu matang tuh Masya Allah jadi bawa ku iman orang teh ngomong ngaroweco ojah pengenalan iman teh melalui Al-Quran melalui fikih oh nikmat iman subur al imanu yazid wa yanqus kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang madak sing hade tah urang dek maot cara tadi sing hade nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka doger sakara buktina Abu Jahal tadi tah Abu Jahal ulah besing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hei sakarat sia inget balak genep teu keki aku jadi inget balak genep hos bae paeh coba cilaka sia urang jadi anakna babaturan baheula baji dari ulah ji aing hayang kapangi haju gegeran ulah cicing dirinya balik deui geus kapangi tungtun geus keluar deui kumaha deui balak genep ieu nyasar ge ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia waalaikumsalam nya ge ngarenjag ieu ngarenjag didatangkan ahli Allah naon sebabna sebab geus teu hayangeun kopi teu hayangeun teh teu hayangeun rokok teu hayangeun bakakak teu hayangeun jeruk teu hayangeun doa geus teu hayangeun nya mah coba ge bere bakakak boro-boro bakakak aing si embag geus teu hayang cek dia teh hayangeun doa nyekelan kali Allah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus kuari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah keur kieu mah geus tafwid leuwih tina sagala-gala pasrahna ka Allah fawid hu waruntan ya fawid tafwid garana geus tafwid bae tafwid pasrah jasa geus ka Allah artina pasrah jasa ka Allah bebeja bae di hate Gusti abdi baka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal ja abdi maka Gusti kumaha Gusti bae prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah aku dosa aya di abdi kasalahan aya di abdi tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura ka sorga abdi mah lain ahlina ka neraka embung kumaha Gusti bae tama abdi mah jak ka sorga teu pantes kos abdi mah di ka sorgakeun ka neraka ja panas abdi mah sakallah teu di tengah-tengah bae nya kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi kebal-kebal mah atuh ka sorgakeun bae Gusti eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah cak Gus Dur nipu Allah Gus eta doa nipu Allah cak Gus Dur kos kitu teh ilahi lastulil firdausi ahla Gusti abdi mah ka surga jalain ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat sakitu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae eta mah sakitu bae eta mah ka manakeun atuh terserah Gusti ka sorgakeun bae tertipu berarti Gusti bisa teh Gus Dur aya bae
teh gitunya sing ade keur sakarat bisi aya abah urang keur zakat deuleu bapak urang baheula rada bajir loba babaturan ka situ tah toel ku urang teh di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah keuna di dieu teu betah ya santri ya kiai oh ngalayat toel deui ulah kebal-kebal pan eta kiai Golkar us ulah kebal-kebal ke nyaritakeun proposal deui geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae pan deres pan geuna geus janana ge beda jangan hampura geus dihampura ka Allah bae geus sahampuran geus pinuh ku nasihat Allah ta eta teh geuna contoh tah Kangjeng Nabi bae jeung Abu Jahal ta eta Abu Jahal tanu menang singkirkeun tuh gitu eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing rajin-rajin jaddidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun ku maca la ilaha illallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Quran diturunkeun bakal nyaba kanu mawa syariat ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanna poe isuk antara Salasa jeung Rebo kaye berjumlah 92 urang kiaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaluddin Pandeglang milu tadi nama di dieu mangan kula dong kula Yasin Jimu Haji Entoh tadi nama prakara yang milu kabeh jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantu nah Haji Rumdani Haji Opang kabeh milu insyaallah orang luar lagi hatung marilu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi Haji Supendi marilu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapana kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah nu milunya kemudian ti luarna atuh orang Cikarang Haji Salim nu nyeun basement milu lobaan malahnya nama duka sabara urangna kemudian adu ayeuna Haji Pandi nu sok berangkatkeun haji teh kita ge sarua de milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu marilu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup warga lamun dibuka di muasi keneh aya keneh bae loba keneh ke kakarak pertama ieu mah ta eta kakarak ke ieu pertama besi kumaha kumaha di ditu da besinon gitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa ieu nu hayang milu caknya mah ka Bandung meureun ye itu ya luar biasa ya jadi lobaan itu do milu teh orang ketos saja tuh aya terus ya 90 orang lah terus termasuk ti Bekasi ge aya deui Pak Joni teh ya nu baheula mobilna dipake ku urang naon karang-karangna ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae eta milu dinya ge duka opatan duga sabaraha jadi ye alhamdulillah ti Pasir Gadung lagi aya marilu nah jadi berjumlah 92 jadi orang haji masih isuk insyaallah haji umroh itu carita nama kemudian ngan bari ziarah tadi nama ka Yordan Mesir Yaman
sekaligus dengan perena kebal teuing jadina. Ayeuna di Yordan aya Ashabul Kahfi, di Mesir aya apa kuburan Imam Syafi'i, Abu Darda, terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir. Kemudian tadi hayang ke Palestina, hayang ke Masjidil Aqsa, kemudian hayang ka Yaman, jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali, hayang ke Turki. Ternyata dihitung-hitung waktu terlalu panjang, akhirnya cuman ke Baghdad, ke Iran, Mekah, Madinah. Segitu ke minggu hareup masih ngaji, kemudian berangkatlah Selasa atau Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu, liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebal deui, Ramadan libur deui. Insyaallah. Tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye, ngomong teh lain naon cenah kiai, padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge. Dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Kula cenah kiai umroh kebelamat 2 minggu gua aduh cenah kula lumayan ya di dieu. Siapa kitu bae cuy. Berbagai-bagai lah nu datang ka kula, ku kula ditampung, termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji teh kos kitu teh, sehingga nyaritakeun beureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umrah bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sekali ieu kaditu mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh, sono jeung Imam Ghazali, sono jeung nusok dihadiahan we segala Musa Al-Kazim, segala Junaidil Baghdadi, segala kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe taya deuk nyaba kaditu. Ieu ge neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ka Baghdad, geus pas sini jasa, pas dek daftar terjadilah perang Teluk. Eta pas perang Teluk teh tahunan dek berangkat ke Baghdad. Ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum jeung kula teu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan bali caritakeun eta mah kos kitu bah. Meureun geus kadong niat ka ditu aya tak urang dieu urang Banten anu ka Baghdad aju kapanggih. Kapanggih ge dongeng jeung urang Arabna di dinya eta kapanggih tas Kidimyati Cidahu mah geus jelas tama Ki Armin nu manggihanana. Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad cek urang Arab di dinya cikene mah cenah balik saha Dimyati Cidahu ju sakena itu kanyahuan daftar na deui. Kos gitulah eta tasreh jasa aju abuyana dongeng di dieu tapi tertentu abuya ge dongeng aing mantos di ditu cecek data antes di Baghdad teu kapanggih jeung sasa kapanggih jeung si Dimyati Cilongok doang kos karari itu ila berangkatna teu kanyararahoan takos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu. Urang gaya kemari gaya dongeng. Karang pas dongeng itu di Bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan nu ngora. Teu beres jasa. Batur mah di kuburan wali nya mah dikontrakan. Surang Cikupa emang karar itu bae pagawean. Nayalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui, kemudian orang ngadoa mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabeh nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa urang bisa ngaji deui sakumaha biasa tetep
ngaji saminggu hareup di wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'al mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.